Perkara Cuka. Anjay, kuliah kieu keur naon, Bray eta? Keur ngagaru haji. Kan channel orang akan arek ngadahara baso. Naon? Oh, kabeneran Bray, orang boga carita. Carita naon atuh? Jadi kieu Bray, kan orang TTT-eman heueuh jeung hiji awewe. Tah urang teh hayang ngungkapkeun perasaan urang teh diajak ngabaso sia Bray. Terus kumaha? Singkat caritana teh keur arek ngadahar baso pisan Bray. Si awewena teh ngomong ka urang, "Aa, cuka ih. Ani apal ih perasaan nu berdebar-debar teh Bray. Aing didinya salting." Terus urusanana naon maneh berdebar-debar jeung cuka haji? Bray, sugan teh urang hungkulnya anu boga perasaan teh. Sing horeng awewena oge bogeun perasaan ka urang. Ya atuh urang teh bunga. Batak urang teh pas manehna ngomong kitu teh dicekel leungeunna teh. Abdi oge suka, Neng. Anjing efek teh. Jodi gaplok urang teh geura Bray. Pantes awena ngagaplok oge. Da soalna maneh mah tidak mendengarkan dengan secara cermat. Beda atuh antara cuka jeung suka. Beda ti belah manana, Bray. Eta teh bahasa lebay zaman ayeuna kan mun awewe mah sok ngomong kitu. Abi cuka. Kan sok kitu, Bray. Mata urang teh baper tidinya teh. Beda konsepna haji. Ieu mah masalahna maneh keur di tukang baso, keur arek ngalabok baso. Beureun eta teh kuahna kurang haseum matak cuka. Lain suka. Oh gitu, Bray. Pantesan atuh aing digablog. Ya atuh sia teh. Ji cuka ji. Abi mah teu cuka ka kamu, abi mah resep lagi ka awewe. Mulai cuka haji lain suka. Bray, heureun.